tenang mang. Sosok mang kajero lah. Kada sieun aing ku polisi nya. Pengakuan budak na kitu eta ge ngadukeun. Uten jeung amang we teh. Oh, uten toleh. Kadek dek. Ngilu. Nuh, kuli bawah si uten teh. Kajero ngariung euy di imah itu. Mang ayeuna mah mang utang percaya teh ka budak. Da budak teh ngawadul. Den, punten ya. Budak leutik mah moal mungkin ngawadul. Uten, eta uten nyarios teh bohong atawa nyaan? Nyaan Bapak. Direkayasa teu? Hanteu Bapak. Aya nu nitah teu? Teu aya. Kadang uden. Ayeuna uten eta nyeri naon puguhna? Oh, uten nyeri hate, Om. Oh, dah hese atuh ten ngobaran hate mah. Nu jelas sok atuh awak naon nu beunang eta. Oh, ten nyeri sirah, Om. Nyeri punuk. Tah dengekeun. Nyeri panangan, Om. Tah dengekeun den. Oh, ten nyeri beuteung, Om. Dangokeun den. Malah ieu teh nyeri beuteung teh bareng jeung peurih, Om. Cendahar. Ai peurih mah cendahar ten. Cendahar bapana. Geus cendahar. Tadi omongkeun peurih mah ten. Nyeri dahungkul we. Oh, ten apa? Kaul euy. Pokona ayeuna mah mang merek ka kantor polisi we. Entong mang. Hampura ieu den ye. Pengakuanana ti budak geus aya. Ayeuna mah urang ka meja hejo we. Bapak, di kantor polisi mah ayeuna mejana coklat, Pak. Cicing, wah ngarti mana mah. Oh, ten ngawartosan nungkul, Pak. Di kantor polisi mejana tos coklat, Pak. Cicing mau apalah. Terus kudu kumaha atuh mang ayeuna mah ngabdi. Nya geuning da ubaraneun ka kang ubaran hate geuning tadi nyerina ge. Ten, hate mah tong dibejakeun. Ya. Oh, ten apa? Ata nu nyerina hukul we naon? Sakujur awak we Bapak lah. Ieu mah sadayana. Budak kelo. Geus bisa ngadu itu tuh budak. Nyesok mah lain mah geus keluargaannya kumaha tuh abdi kudu mayar sabaraha keur ngubaran ka uten? 100.000? Ah, teu aya tuh mang teh tadi ge abdi teh geus ngomong ka mang teh. Abdi teh geus kamusibahan. Ku itu ku ieu. Pak, cukuten malah tong loba dongeng, Pak. Nu gancang we lah. Nu gancang jadi duit teh, Pak. Ya, iya we. Cicing, mangarti budak mah. Sok ieu mah kasanggupan Deni sabaraha? Paling sanggup ge 5.000 lah. Mau bisa? Mending ka meja hejo? Kan tadi cek si Uten lu geus eueuh meja hejo, Mang. Meja coklat ayeuna mah. Sok kumaha ieu tuh? Hayang geura beres emang ieu aya perlu deh. Nya sok-sok bisa perlu mah teh naon. Hayang geus heula. Tenang Mang, tong molotot kalem. Buru-buru lah. Nu pastina we cicing Uten ah. Nah, wani ngabentak. Kuring ge bapana teu wani ngabentak. Hampura mah. Punten Bang. Pak, barawe lah. Ieu nya wae kongkolingong budak geus kitu we. Diajakeun gitu juga. Ayeuna mah kieu jadanya ya. Ieu mah salaku babaturan tetangga asa jeung dulur lah ai keur mang mah nya. Mung goreng jeung dulur, mung goreng jeung tetangga. Mang mah ayeuna mah cek beureum cek hideung kan bae suten diubaran ku mang. Mang mental 50.000 we ayeuna. Aduh mang, eueuh atuh ayeuna mah. Ira dan disanggupna. Duh, iraha dengan di sana wawangan. Pak, teh dek jujur nya Pak nya. Alhamdulillah euy. Sok ten jujur ten. Ten naon ten? Ten dek jujur ya Pak. Ten. Cumun. Ten dek jujur. Montong atuh Pak geus tadi pengakuan ten. Ieu mah dek jujur we ieu mah. Montong. Singlah mang, tenang mang. Pak, kieu nya ieu ten deui. Ten. Naon ten? Geus curiga urang teh. Ieu titah bapana pasti ngomong gitu. Ten bae geus pan tadi geus ngaku. Geus teh kitu we. Cumun tapi aya langkungna nu leuwih jujur, Pak. Cicing Mang, sok kumaha ten. Uten kan tadi ditabrak ku Om. Anger atuh tah mah euy. Tadi teh Pak getihan Pak na panangan. Ayo tah. Pasal anyar. Mana cing tapak getihna mana? Terus diwasu Om. Tapi kan tadi Uten di pasien 1.000 kan ku Om.
mun bapak nuntut 50.000 teh potong we 1.000 pak gitu kejujuran uten. Oh aing we nya bae teh kitu mah nya geus we tapi utan dari getihan kan getihan pak wara-waran lah aya 2 gelaseun aing lain jujur banget.